Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten ngadang luartasna Bu Simkuring di kelas genep A bade ngawawancara kanggo tugas basa Sunda ngeunaan pendidikan. Salik tak salik ya? Salik. Kahiji abdi hoyong terang nami ibu. Nami ibu Ana Setiana. Naon posisi ibu dina dinas pendidikan? Ibu mah janten guru wali kelas 2. Sabaraha lami ibu dina posisi ieu? Ibu mah atos 18 tahun ngaulang di SD 4 Pataruman teh. Menurut ibu nyaeta ngaulang di SD ieu berkesan pisan kanggo ibu. Alhamdulillah ngiring berkesan pisan sareng ibu teh seneng di SD 4 Pataruman teh ngaulang kulantaran kunaon barangkalina alhamdulillah balager saroleh sareng dipayun aya SD hiji saminya rukun sadayana. Apakah ibu ngabogaan rencana pada ngaulang di sekolah sanes seratus ngaulang di sekolah? Insya Allah upami ditugaskeun mah kedah kersanya ngalih ka SD Rami Sanes. Samentawis ayeuna mah banginten ibu ditugaskeun heula di dieu di SD 4 Pataruman. Insya Allah upami ditugaskeun kana sanes ibu siap. Apakah ibu pengalaman Kirang tarik. Salami ubah keayaan guru. Alhamdulillah sadaya di dieu mah guru dah teu aya anu teu pikaenakeun sadaya ge alhamdulillahnya guru di dieu mah balagil sareng ngarojong ka ibu kana pendidikan ngabantos pisan. Kumaha hubungan ibu sareng ibu guru sanes? Alhamdulillah rencangan ibu hubungan ibu sareng rencangan sae sadayana ngarojong ka ibu sadaya sareng ngadidik ibu sanes kanten sasarengan di SD 4 Pataruman. Sateuacan abdi ninggalkeun tempat ieu wios abdi foto sareng ibu. Mangga upami hidup hoyong dipoto mah sareng ibu.